Sampurasun dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, wargi-wargi anu di bumi, cunduk karena waktu, ninggang karena mangsa. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara DHS Dongeng Heureuy Sunda, diasuh ku Sim Kuring Mama Arif Hidayat, kalayan ngabantun carios. Judul carita Ngagerem Wilujeng ngadangukeun. Si Janoon anu harita keur ngobrol di imah nunurna di Gang Apani alias Panber Pantat Draga, ngadongeng jalma beunghar anu hayang boga buu dina sirahna ku sabab botak anu mana dibejaan ku aki putat bonol oe dina hirup kahirupan salianti ikhtiar oge kudu ngadoa. Sanggeus rengse ngobrol ngaler ngidul ngawangkong ngacapruk, si Janoon menta dijajabkeun kadulurna nyaeta ka terminal leuwih panjang Bandung. Dijajabkeun ka terminal leuwih panjang Bandung maksudna arek ngalalana ka mana? Ka Bogor, anu kasohor kota hujan. Pangna Bogor disebut kota hujan teh sabab di Bogor mah sok sanajan usum halodo, usum katiga, usum kemarau, tetap sok turun hujan sebagai profesinya. Secara ilmiah mah cenah hiji-hijina anu aya di tengah-tengah kota, hiji-hijina anu di tengah-tengah kota aya leuweung geledegan iwa di kota Bogor. Nyaeta leuweung geledegan teh Kebon Raya Bogor. Padahal di kota-kota lain mah di tengah-tengah kota teh biasana aya alun-alun, masjid, di gedung-gedung lainnya. Sedengkeun di kota Bogor mah di tengah-tengah teh aya leuweung geledegan alias Kebon Raya Bogor. Anu matak wajar jadi kota hujan. Sang si Janoon sanggeus dijajabkeun ku dulurna ka terminal leuwih panjang Bandung. Terus si Janoon luwak rieu neangan bus anu jurusan ka Jakarta, anu tangtu bakal ngaliwat ka Bogor. Sanggeus mangih bus anu jurusan ka Jakarta, terus si Janoon naik kana bus cerek diuk di kursi tukang anu masih kene kosong. Kadenge harita teh tukang dagang asongan biasa
tukang dagang asongan nawarkeun dagangan anak. Kacang ibu, kacang ibu, ramutan, kacang ibu, ramutan. Si horeng anu saurang dagang kacang, nu saurang deui dagang ramutan. Kacau deui. Ayo dagang ieu naon teh tukang asongan dagang mangah. Asem. Mangah. Asem. Mangah. Asam. Si horeng nu saurang dagang mangah, nu saurang deui dagang asem. Memang kurang-kurang nama pipas ya. Ulah we dihijikeun dagang udah gitu. Keur kitu datang tukang bilik anu ditanggung da geuningan anu tukang dagang teh di jero bilik. Tukang bilik. Maksudna mah cenah rek ka Cianjur. Menta naik kana bus, eta bilik teh ditaikeun kana bus, tapi ku kenaikna ditolak. Sebab eta bilik teh, bilik anu ditanggung teh, di mana ditunana, di mana ditunana, sakitu gedena tuh, tempatna. Leuheung mun bilikna nu digulung teh geuningan bisa eta mah dina bagasi, tapi ieu mah bilikna anu dagangna sok di jero teh eta di jero bilik ramebeng bari ngiuhan geuningan cicing di jero, malah kungsi eta bilik teh sapoe jeput teu laku-laku. Alias anu naon teh anu meuli si horeng teu kanyahoan sabab tukang bilikna di jero teh ya. Di luar bilikna aya anu nulisan kieu, bilik ini tidak akan dijual. Tukang bilikna teh nyahoan aya tulisan model kitu. Sabab dagangna di jero bilik. Eta mah teu laku-laku atuh bilikna. Sabab aya huruf eta, bilik ini tidak akan dijual. Eta mah anu nulisna belegug. Karunya tukang bilik teu laku-laku. Tah, si Janoon anu harita keur diuk ku dina bus tekung silila gigireunana di tempatan ku panumpang anu ceuk naik tur mah arek sarua rek ka Bogor, tujuanana rek ka Bogor sarua. Tapi aneh eta penumpang teh anu aya gigireun si Janoon teh teu no cicing we. Anehna teh cicing we. Balem teu ngomong, sakemek-kemek acan. Sakemek. Saeutik-eutik acan maksudna sakemek-kemek acan. Teu ngomong cicing we cuek. Bangun anu cuek acuh. Ngomong siga eueuh batur diga serangan we cicing kitu. Padahal eta jalma teh pakaianna teh perlente lah, keren. Dari bahasa Sundana perlente, keren. Make baju jas coba. Di jerona kameja bodas, make dasi. Tapi anehna balem we.
Teu ngomong-ngomong cuek, ngajar kita cuek sebagian daripada iman. Acuh, atau si Janoon teh jadi penasaran, terus ngawanikeun maneh lah, nanya ka eta penumpang bus anu aya di gigireunana. Dehem heula. Boleh aku dehem? Punten Bapak, dupi Bapak teh di Bogorna di mana? Cek si Janoon nanya ka eta penumpang anu aya gigireunana. Ditanya kitu ku si Janoon, eta jalma langsung atuh nyekel jasna bari ngagerem. Senang lobeng si Janoon reuas, ngagebeg reuas, beungeut napias, awakna ngadeg-deg. Sieun ditampilin ku eta jelema, sieun. Tapi geuat ditenangkeun, nenangkeun diri si Janoon teh geuat nenangkeun diri. Bari nanya deui nyoba-nyoba. Punten Bapak, serius ya mah. Dupi Bapak di Bogorna di mana? Eta jalma langsung nyekel jasna deui, bari ngagerem. Terus ku si Janoon teh ditelaah, di pikiran, di tapakuran, kakara. Si Janoon teh ngarti, nyekel jas, bari ngagerem, tangtu hartina teh nyaeta jas singa. Berarti ieu jalma teh di Bogorna di jas singa. Tapi teu bisa nyarita alias pego, gagu, paingan Titanic teh balem we teu ngomong sakemek-kemek acan. Kan batuk nya. Aduh ampun. Paingan atunya. Waktos nase. Cag, urang cekapkeun dugi ka diri lah. Insyaallah engke urang lajengkeun deui dina judul anu beda. Ulah hilap, subscribe, like, komen, share. Mio.